Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa mubarakatuhu wa dhurba masyayikhi wa masyayikhina amin ya rabbal alamin. Al-bab as-sadisu al-ibadu kadanabna yatatattab fi fadilatil wudu'i merangkan dina kautamaan wudu. Ruwiya diriwayatkan an Nafi Imam Nafi radhiyallahu anhu an Nabi katampi di kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naun diriwayatkan ati annahu saestuna kanjeng Nabi eta qala kantos ngadawu kanjeng Nabi saur kanjeng Nabi ma min abdin tepati-pati hari hiji jalma hiji abid hiji hamba Allah eta tawaddoa gawe wudu si abdi fa ahsana terus nalus si abdi kana al-wudu'a kana wuduna ala tartibihi tetepan kana runtuyanana wudu tepati-pati hiji hamba Allah wudu terus dihaluskeun wuduna sesuai jeung urutan mana sampurnakeun tilu-tilu ila aqahu angin bakal maparinan ka eta si jalma si abdi saha Allah Gusti Allah bikul qatratin kalawan saban-saban kecretan tak turu anu ngecret naon eta kecretan min wudu'ihi dina wuduna si jalma asyur hasanatin kana 10 pirang-pirang kahadean sakecret macrak 10 itu seberang kecret kayak sekali wudhu kayak 100 terserah kayak oh ya tidak berat yang bisa barakan serah bisa bahun buat astagfiru jelma mintakeun hampura lahu pikeun eta si abdi naon tilkal ardu itu tanahna allati anu tawaddo'a wudu saha abdi alaiha zuhurun eta tanah ila yaumil qiyamati nepi ka poe kiamat. Sering wuduna berarti bagi loba bener ila mari ada salat ada wudu kayak musyawarah sama awal kayak gini. Al-babu sabiqu al-bab katujuhna eta tetep fi fadilati siwaki rek majelaskeun dina masalah kautamaan nyusur an Abi Hurairah kana piti Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah kana piti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu saestuna kanjeng Nabi eta qala kantos ngadawuh kanjeng Rasulullah dawuhanana laula an asyqa cacak-cacak lamun teu mah teu beratkeun teu masyakatkeun kaula kana ummati ka umat kaula la amartahum yakin sing deminang ge bakal marentahkeun kaula ka umat kaula bisiwaki kana nusul ma'akul wudu'in sarata satu-satu wudu maki teh lamun diwajibkeun bakal pimadarakeun ya bakal loba umatna anu teu malak sanadkeun jadi engkena teh banu neraka bakal ngaberatkeun karena bukan Nabi teu diwajibkeun nusul dina wudu tetapi sunnah karunyaeun itu bisa meninggalkeun ia nuduhkeun kana yen saking ku penting-pentingna nyusul akhrajahu Malikun wa Ahmad wa Nasa'i alwarkeun kana hadis Imam Malik, Imam Ahmad sareng Imam An-Nasa'i. Al-babu tsaminu al-bab nu kadalapana eta tetep fi fadilatil adani dina martelakeun
Jabir kata Ibnu Jabir radhiyallahu anhu naon anna Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala kantos nadawu kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal saur kanjeng Rasulullah saur kanjeng Rasulullah idza adzanta di mana-mana adzan anjeun Bilal panaros salah maka alon bae maka kudu alon anjeun di alon teh lain sorak lalaunan maksudna kecepatan naon teh nah ieu teh naon gancang Terina bahasa nada mah nada nah suara matahari itu nada nama anca atau tong gancang kalau wa idza aqamta di mana-mana qaman anjeun fahrus maka sok kumpulkeun maksud kumpulkeun teh berarti nareknya kalau mau benar itu ada mun ayeuna qaman mah benaran mah Allah taranca ya suaranya masih tarik suara wajal malah itu bisa Dina lapan asyhadu alla dina hakna sok rada lobayat sok rada panjang dah asyhadu Allah ya kalau di bab nahala asyhadu alla sesuaikan antara dina adzan oge an panjang wunggul dua harkat teh aya adzan mah teu patarosa alam waja'al jeung kudu ngajanikeun anjeun Bilal baina adzanika antara adzan anjeun wa iqamatika jeung qomat anjeun berarti alus nama nu adzan teh ngan adzan nyaeta anu qomat alusna qadrama saukuran waktu yafrumu anu disaberes amal akimu jalan dahar muklihi tina parang dahar si akil kira-kira untuk perkara beradzan teh langsung qomat teh anu kakare pas adzan teh keur dahar tah dakwaan sakira-kira pas qomat teh geus anggeus daharna sampai bisa berjalan rawal pasal riwayatkan karena hadis At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa dha'afahu salam alamahkeun manuikeun sanad At-Tirmidzi kana eta hadis wa Anas bin katampi di Imam Anas bin Malik qala madawu Anas bin Malik saur Anas bin Malik teh qala kantos madawu saha Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhanana la yuraddu doa ditolak naon ad-du'a bainal adzani antara adzan wal iqamati jeung iqamah rawahu Nasai terus meriwayatkeun kana hadis saha Imam An-Nasai arti sabuat membuat imam teh yang istighfar wa sholawat sing loba anu dan wali tolak doa alias diijabah al-babu tasimu haribab luka salakana eta tetap fi fadilati sholatil jamaati rektorangkeun dina kautamaan anak sholat berjamaah an Abi Hurairah kata binti Abi Hurairah qala kantas nadawu saha Abu Hurairah saur Abu Hurairah ata tos lengkap an Nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saha rajulun a'ma hiji lalaki nu lolong faqala mangka nyarios eta lalaki nu lolong teh ceuk eta lalaki ya Rasul kanjeng Rasul laisa teu aya li pikeun abdi
qailun anuntun anuntun yaquluni nu bisa nuntun eta si qaid teh ka kaula ilal masjid ka masjid Kanjeng Rasul kami teh luwih manguntunkeun hayang ka masjid teh cek mulala farakhasa maka masihan kalinganan masihan rusuh Kanjeng Rasul lahu ka eta jalma anu lono geus kajen teu ka masjid gae aya nuntun mah disitipan tok falamma walla maka tatkala ngabalieur indet berkaitan lolong teh da'ahu maka nyauran Kanjeng Rasul kaitan lolong faqala teras ngadawuh ngaroskeun Kanjeng Rasul hal tastami'u nah ngadenge anjeun anida kana pangtero alias adzan bisolati kana salat Ola ngajawab kaitan lolong teh na'am sumuhun Rasul kadamu adan Ola ngawalade Kanjeng Rasul fa'ajibuhu wayahna kudu nyumpona kana pangero salat alias kudu berjamaah rawahu Muslim hadis riwayat Muslim beratnya kalau orang berjamaah kudu nyumpona kamu cager dari jam deket para pantas namun dengan Hanafi mah wajibkan berjamaah ulama sunnah karena secara pribadi secara umum fardu kifayah kudu aya salat gol ngadeukkeun berjamaah Al-babul asyiru al-babul kasapuluna eta tetep fi fadilatil jum'ati reterangkeun dina kautamaanna poe Jumat. Ibnu Abbasin katampi Imam Ibnu Abbas annahu arisanya nyana kalakuan eta qala tos manawu arisanya nyana Ibnu Abbas eta qala tos manawu Imam Ibnu Abbas sa Ibnu Abbas qala kan tos manawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang firu ngahampura saha Allah Gusti Allah lailatal jum'ati dina wengian Jumaah li ahli Islami ka urang Islam ajma'ina sakabehna malam Jumaah teh Allah ngahampura ka jalma Islam sakabeh komo lamun tema dimanfaatkeun pada masuk dicontohnya kalau bahalata hadaro yasin yasin tahlil sholawat yang istilah pusat itu pusat itu Wan Salman kata Nabi Salman radhiyallahu anhu qala anahu Salman qala tasnadahu li kaula saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur kami Rasul teh ka kaula ye ada dari nah terang nanya anjeun Salman lima pedahna sunia di ngarangan naon yaumul jum'ati poe Jumaah teh pedahna di ngarangan poe Jumaah tanggulo pedahna kan Berangkat di ngaran poe Jumaah kumpul. Kumaha sahabat teh kudu ngawaler kuring tela teterang. Sahabat itu nyawan kan. Kumpul. Qala maka ngawaler deui Kanjeng Rasul. Saur Kanjeng Rasul li antara sanyana kalakuan eta tetep pihepi dina poe Jumaah bae jamaah kumpul isa buka bapak anjeun ada geus datang Nabi ada. Qala terus ada usapan ulama huwa al-Jumaah teh eta ijtima wa qali bi Adam kumpulna cetakan jasad Nabi Adam
wa ruhihi jeung ruhna Kangjeng Nabi Adam. Wadaan kana dina saantas yen bukti saha Kangjeng Nabi Adam warna atawa ciptakan jeung ruh eta mulakin anu papangi arba'ina sanatan salila 40 tahun. Kalau pengalaman maut bisa nempel jasa deh. Pengalaman maut tas keluh teh geus papangi jeung jasadna anu dicetak berdamel ku Gusti Allah teh. Tapi teh itu ngahiji teh saentas 40 tahun dina poe Jumat. Wa qala kuntos ngadawuh saha qaruna ulama-ulama anu sejenna lijtimai adama pangadengaran dan poe Jumat teh lantaran kumpulna Kangjeng Nabi Adam wa Hawa jeung Siti Hawa ba'dal firqati dina saantos papisah atau mirati anu lami Kangjeng Nabi Adam di Pakistan lain nama maksudnya itu salah. Bahwa nama kayak nama India, nama ke Pakistan. Nanti Bangladesh, Pakistan. Di awal nama daerah Mekah. Wakil lagi cek sakal deui mah inna masumnya pasti nani ngaranan poe Jumaah teh bidalika kalawan ngaran ibu Jumaah. Ijtimai ahli milani lantaran kumpulna urang lembur wal rosati jeung pirang-pirang pedesaan fihi eta fihi dina poe eta dina poe Jumaah. Jelemahna pendudukna papanggih jeung desa-desa hunian. Wakilan deui cek sakaol deui mah jadi bakal kalian naon lantaran sahaja poe eta takumu pakungan ngadet bakal ngadet fihi dina eta poe naon al kiamat tu kiamat wa huwa jeung al kiamat eta yaumul jam'i dimana yaumul jam'i. Qala Allah ta'ala yauma yajma'ukum li yaumil jam'i. Zakara betul dzalika kana itu keterangan sa Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajidi wallahu a'lam bishawab.